kembali ke diri urang sebab malaikat nyawan diwakilan ku Gusti Allah wakil tuh jelema nu nyieun dosa nyahueun nya gitu tuh nu mana tuh DPR tuh jauh lag ku sia cenah ku sia naon karang-karana hujan tuh itu saya manya sia teh nyaho itu saya tuh Jokowi aduh iya tuh malaikat ya Allah ya Rabbi lain lalagan yusuna kulla qatatin wa aina taqong ngajagaan tetesan-tetesan undek diragakeun katana emang lain malaikat ya Allah ya Rabbi wa aina taqo di mana kudu diturunkeunana jeung ditibakeunana bebeja malaikat ka Gusti Allah wa mayyur zaku dalikan nawat jeung saha nu bakal dibere rezeki ye melalui cai hujan ieu nyahoeun malaikat jadi titah ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi teu daya teu upaya urang ketika hujan ieu hujan rahmat ketika hujan ieu hujan siksa geus aya catatanana di Gusti Allah melalui malaikat urang tapakuran geura gitu aya hujan gede luar biasa turun ti jam 1 gede engke eueuh deui jam 2 gede deui ke eueuh di sakedeuk jam 3 subuh